Syairan ieu dibuka ku bismillah anu mulya tentang umat nu berduka napa kuran alam dunia. Dina ieu awal tahun seueur pisan kajadian musibah bertubi-tubi nu ngahantem ieu negeri. Geus puguh virus corona makin dieu makin gila teuing iraha beresna enggeus bosen ngadengena. Ulama jadi wasilah bencana bisa kacegah sering cerikna sejadah ngemis tong dongkap musibah. Ulama pakuna bumi dipundutan hiji-hiji. Ulama bagai lentera nu nyaangan alam dunia. Ulama pewaris Nabi penyambung lidahna Nabi petunjuk jalan ka Gusti hadiah makhluk di bumi. Ketika ulama wafat tangtu ilmuna diangkat penggantina oge sulit tecara maot pejabat. Mungkin eta penyebabna nu matak turun bencana pakuna mulai teu aya nu doraka makin loba. Sadar diri sok maksiat tapi tara daek tobat sering ninggalkeun ibadah siga jalma jahiliyah. Gusti Allah tos ngandika dina Quran anu mulya ruksakna ieu dunia ku sabab pola manusia. Di akhir syair diserat doa kanu maha rahmat
mugi manah disucikeun, iman Islam ditetepkeun. Sabab ningal ieu zaman, cahaya dunia ngurangan, paku bumi dijemputan, alam tereh ditilepan.